Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah kan cida bingah nasib kuring sosana aja tadi rada kabasehan kehujanan. Alhamdulillah tapi tadinya parantos rada root aya nama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang saderek? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kukituna ulah hilapnya sim kuring oge ngimutan kasadena ayeuna tos ngawitan hujan. Kade ta pami ka sakola teh. Yo, Nyandak payung, nyandak jas hujan, anu kana motor kade jaket nanya sing buni. Oke? Tadi itu terus sing kunaon kabasehan kahujanan. Tadi kehujanan abi. Alah, kunaon? Tadi udah turun ti angkot efeknya hujan bapak. Gusti, tapi ieu tos ketos sajuk nyandak ajuk banget. Alhamdulillah. Emangnya nu istri oge tah pami misalna hilap teu nyandak ajuk, kahujanan. Enggal karong dekat aya Bu Devi, aya Bu Rani. Oke? Siap? Enggal nyuhunkeun gentos ajuk heula. Ya. Nah, rieu kunaon deui ieu basa? hujanan Pak. Dikit tadi kehujanan. Banyak gentos ajuk heula tuh. Mohon Pak Kin. Aku pilih lembut angin ke. Mohon Pak tuh. Begitu mah. Berarti gentos ajuk heula. Oh mangga atuh soknya gentos aja pakai atas kita pastinya lanjutnya. Oke. Oke, kukituna, tapi katanya biasanya pamoget masih kuring ge maaf ya kabukur galalaki sim kuring ge. Sok hujan teh sok ya mah bener ya Til. Terus tapi kadeanya jadi kesehatan nana. Kukituna sataacan urang ngawitan perkuliahan dinten ieu, hayu urang sami-sami ngadoa heula sim kuring hoyong nyuhunkeun akmal supados tiasa pimpin doa. Sata cara kita pembelajaran ayo orang ngadoa dina mana sewa-sewa di kualitas. Kedua saya isi Alhamdulillah, hatur sewu nuhun Akmal. Ieu kelas 11 IPSC leres? Oke, Akmal KM-na saha anu teu suping dinten ieu? Urang ka prestasinya. tahun Pak Udur. Oh, tahun mundur. Kunaon? Ieu cenah Bapak cacat. Oh, subhanallah. Dari ketuluan. Oke, lajeng aya deui teu? Cicit Pak. Cicit kunaon? Izin Pak. Ka mana? Ke Tangerang. Oh. Dina mah ieu keluargina. Aya kabantu suratna? Aya dah Pak. Oke. Sadi aya deui teu? Siti Udur Pak. Udur. Oh, Siti Udur. Ti minggu kamarinya? Mau lagi gajah. Oh, Sama teh gosip kan. aya deui teu? Saya Bapak. Alhamdulillah, Pak Bikin Ngerti luar. tilu jalmi. Begitu na mugia sadereki saderena nara sehatnya. Amin. Amin jadi kesehatan anak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Emut teu kamari sim kuring parantos paparin pancen. Aya kieu Pak. Tosok itu saderek. Tosok pemulasan gitu. Hilap Pak. Hilap sampai sim kuring sok di pura-pura hilap kok. Oke, cobi mana ayeuna kaluarkeun teks argumentasi anu parantos disusun di piwarang kusim kuring minggu kamari. Cobi mana? Sing luhur. Ya. Aya? Aya. Oke. Nah, ayeuna urang teh bari diskusi. Ku kituna teks argumentasina mangga dilironkeun teh Sipa sareng teh Jara lironkeun Kang Rio sareng teh Kevin lironkeun teh Lucy sareng teh Abi lironkeun Kang Fadil sareng Kang Mau lironkeun. Isin dan mata di baju aku sadari teh. Sok Habis salah. moal sok lironkeun. Sing percatennya. Oke. Emut minggu kamari sim kuring parantos ngadugikeun yen dina teks argumentasi teh kudu mibanda dua hal. Anu kahiji nyaeta fakta, anu hiji deui Opini. Hantenan sim kuring di dia parantos ngabantuan contohna. Minangka fakta, cing. Saliwak mah ieu nu mana nu faktana? Cik sadere. Anu ieu nah gitu. Leres ya. Kulantaran dina ieu teks teh bagian teks teh dijentrekeun yang sakumaha Allah teh parantos ngadawuh dina surah Ar-Rum ayat 22 kan eta teh fakta. Data anu nyampak anu sabenerna sagulurna aya dina Al-Qur'an. Aya anu belah kenca sim kuring mah nyaeta opini. Kulantaran ditetelakeun mieling basa oge kacida pentingna eta teh minangka
masyarakat sawangan tinu nulis. Kukituna opini mah sifatna subjektif. Kukituna mangga saderek ayeuna baca teks argumentasi rerencanganna oge ulah hilap urang evaluasi karena dua hal. Anu hiji nyaeta dumasarkana tata basana, hiji deui kamari naon? Karena Oke, mangga dipaparin waktu sekarang. Oke, parantos kapenda? Cobi ayeuna simkuring bade ngaros. Saha anu parantos mendakan fakta di tes argumentasi rencana. Ieu kan dina abdi lair. Iya, saya Abdul Rahman. Sok cobi, Abil. Iya Bapak anu Cik. iya Bapak anu paktana teh datangna ti UNESCO. Mohon. Anu kadua kita rekomendasi di UNESCO. Dina Badan Dina Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 88. Dina sekarang di kanan netelakeun yen hengkerna manusia di sakuliah dunia kana soal tata krama lantaran tileutik teu diajarkeun atawa teu diwanungkeun basa jeung budaya Indo. Saya bisa tahu paparan yang heula. Opini mana? Ajar mendakan Bapak. Ajar mendakan atuh teu sawi satu paminusan des manawi aya anu tos mendakan opini dina eta teks argumentasi. Abi Bapak abi. Kathleen siapa? Oh iya siapa lah? Kathleen sok cobi mana? Di dieu teh Bapak aya opini nate pangna kitu jina upama teh mah korupsi tetep mahabu teu aya deui lantaran pangeusih teu bangsa geus leungitna rasa tanggung jawab dina diri pribadi sewang-sewangan. Ayo atuh paparan yang heula kamu teh siapa? Tadi tos faktana, ieu opinina. Faktana kapan kitu? Aja Bapak. Jangan sami aku Gusti ieu meni 11 12 tuk teh nya. Ayeuna sih kuring naros santos mendakan bohong fakta bohong opini. Abi Pak aya dua anak ieu. Sok cobi. Sombong. Iya sama ibu. Siap. Cenah pangkana aya cara miara bahasa Indung di Singapura ku cara dipake dina pananda jalan. Nah, nu kadua teh faktana nilai kana hasil panalutikan Swiftkey Indonesia teh negara trilingual atau masyarakatna nu ngagunakeun 3 basa dina sapopoena. Oke. Tah ieu aya opinina teh tangtu ieu teh contoh anu payus oge dilarapkeun di urang. Alhamdulillah geningan tanya tos kapendak tadi aya dua fakta hiji Opini. Nah, ayo orang paparin yang berang, oke? Abil, saya, Sipa hebat, Kathleen, luar biasa. Oke, begitu nah, lajeng tadi kamu tos mendakan minangka fakta, oke, opini dina eta teks argumentasi di rencana. Cobi ayeuna urang evaluasi di masa kana dua hal teh, tata basa jeung eusi. Saha anu mendakan hal anu kirana cek saderek tata basana ieu teh can luyu kudu diropea deui. Iya Pak. Oke, mangga terusi. Iya Pak anu Ini usaha. anu Nabila. Oh, Nabila, oke. Iya di dia teh tata bahasa anu napa lopat ya teh kan emutan kada nama ngangge anu curug geuning. Mohon. Terus ieu mah kalau ka ngangge jadi emutan ieu mah. Bukan naon atuh saderek. Terus teh ieu anu hirup hakna nganggo kapital kadang kan kapital mah teh kenging aya di tengah kadang di awal kalimat. Sudah di awal kalimat dan pisannya. Ini mah Abil nah hati asa kitu bager. Bapak, kapan pasti orang sudah mengatos meureun biasa ngabeterkeun antara sareng sasanajan teu tandaan oge. Kumaha cenah? Tapi karena menulis mah dulu jeung ejahan bahasa Sunda. Tapi kan mana ge ngarti ri, jawa sasanajan tandaan oge. Kita ibu bapak mesti mah. Kumaha lamun macana lain orang Sunda tuh. Halo. Mohon tersambung. Dan kayak gitu ya. Ini si Kuriman arif gitu. Sok aku nih salaman lah. Tuh, bapak masukin walina bapak. Nah, si gitu kayak gitu atuh. Kapan urang mah papada jama kudu silih ngaham. Nah, tapi sadereknya eta teh minangka enteung urang.
Ge saupama saderek di luar, loba jalma teh pasti anu merek sawangan ka naon paripola, naon anu geus dijieun ku saderek. Ku kituna urang teh kudu daek pikeun dievaluasi. Kantenan baiknya saderek. Alhamdulillah tadi parantos evaluasi tata basana. Ayeuna saha anu mendakan anu kinten-kinten eusina kudu dievaluasi ta? Abdi Pak Abdi. Oh ya, oke, sok mangga. Mun Pak, itu silakan bahasa teh artinya sistem lamang suara nu arbitrer geus ditangsukeun salah saja masyarakat interaksi jeung komunikasi kapabel manusia. Tah eta teh kada diropea Pak itu. Nah, arbitrer kan artinya mana suka gitu kalau manusia bukan atau geus ditangsukeun ku sadaya artinya teh konvensional. Eta usaha Anu katlen. oh katlen oke. Kathleen bos. Kathleen bageun kunaon biasa kitu. Tundutan juga nama Bapak menjatuh. Bukan angkotna Pak. Terfokus. Oh biasa. Mungkin kadinya diperhatoskeun kantorannya saderek. Ku kituna saupama rek nyieun teks argumentasi ge saderekna nu kahiji kudu loba maca oge. Jeung kade sameme diropea ku batur, ropea heula ku diri Gendeng ya. ngenteung teh ya saderek. Oke, di kadia aya anu bade ditaroskeun. Kurang lanjut karena sesi patarosan. Oh, oke. Mangga. Tapi Bapak itu patarosan aya 2. Oh iya, Sok. Iya. Anu kahijinya Pak. Gimana? Naha urang teh tiasa nerbitkeun ieu karya tulis. Terus anu kadua karya tulis nu kumaha anu disebat layak publikasi. Hatur nuhun. Hatur nuhun teh Jara, saya pisan patarosan ananya kantenan urang teh da hoyong atuh karya urang teh dibaca ku batur. Begituna bisa ngalibatan publikasi nyaeta di majalah teh atawa di koran teh. Tapi patarosana lajeng teh tadi teh Jara naros deui kumaha sampat urang disebut layak publikasi teh. Kantenan aya nu namina proses editing, reviewing. Ngareview ti redaktur. Nah, geus aya faktana, nah geus aya opinina, nah ieu artikel teh luyu jeung kaayaan ayeuna, oke nah tata basa jeung eusina geus nyumponan kana hal anu sakuduna dibahas. Ku kituna mata ayeuna simkuring parantos nataharkeun ieu teh aya tes wios da mau tegedah kontek tegisna. Ku kituna mangga kanggo KM apal tiasa kabantosan simkuring dibagikeun ka rencanana. Mangga ayeuna minangka pungkasan materi ngeunaan teks argumentasi saderek geus siap membawa kerja peserta didik. Teks argumentasi rencana maka dipelarian fakta naon wae anu kasampak, opini naon wae anu kasampak, anu katilu cintekeun ku saderek naon teks argumentasi teh komodi sabada praktek mah nya anu pamungkas ciri-ciri teks argumentasi kade hilang di laungan kamari. Maka biasa dikawitan. Anu parantos saya biasa kabayin ya. Maka ayo parantos saya. Oke. Alhamdulillah. Wih, Gusti nu agung geuningan. Alhamdulillah geuningan saderek ayeuna teh minangka pamungkas semester oge ditataharkeun nya ulah hilap kanggo penilaian akhir semesterna. Saderek mungkin isi-isina saya data simkuring kitu di WhatsApp grupnya atau napi ngalaman Telegram. Mun ku kituna simkuring ngahaturkeun nuhun sadayana kanggo perhatosanana dinten ieu. Ayo urang sami-sami pungkas kelas dinten ieu ku maoskeun hamdalah sasarengan. Alhamdulillah. Mangga saderek oge ulah hilap anu bade nyobian ngintulkeun suratanana ka media massa kaya ning majalah atapi koran pendakan simkuring di ruang gurunya. Siap. Apa? Ulah hilap mungkin siangnya? Siap Bapak. Nyantar di ieu hasil karya rencanganana. Oh. Sip, atur nuhun. Taya di patarosan ya? Aya deui? Ayo Bapak. Alhamdulillah tuh kitu tah. Atur nuhun sadayana jadi kesehatan ananya kade ulah hujanan. Siap Bapak. Oke? Siap. Atur nuhun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi